Saumur samaojud sakieu kakolotan asa kakarek urang mangadenge aya papais gatot. Da osok oge ngadenge teh ngadahar papais bakoer urang mah kakarek ieu teh cenah papais gatot tuh warnana teh hideung siga bugis ketan hideung tapi ieu teh tina sampe nya tina gatot sampe anu geus dipoe di ibun geuningan. Nganu kumaha teh cara masakna mah sigahna meureun ieu teh ditutuan. Teksturna mah kenyad genyal nganyed gerawang gegel. Bismillahirrahmanirrahim. Heeh lah, digegel nana teh nganyed teu asa papais sampe biasa. Sampe papais sampe nu dadakan geuningan papais sampe anu dadakan masok rada cepel. Ieu mah hampir mirip jeung papais bakoer tapi beda deui ieu mah leuwih nganyed tibatan papais bakoer. Sok anu can nyobaan mah nyarieun geura nyeun gatotna heula tuluy ditipung siga nama ieu tadi ditipung si gatotna teh geus jadi tipung di caian. Abi ge kakarek ieu teh ngasaan lah kuduna mah kudu nyobaan nyieun kudu ngalah heula sampeuna. Enak sih ya. Sakieu kakolotanna meni kakarek ngasaan urang. Pokona mah wajib nyieun we mah. Kudu neangan heula sampe nyieun heula gatotna. Hagi nyieun papaisna. Ngeunah lah pokona mah.